kumaha ieu aing teu gawe teu boga kudu kumaha gawe teu gablek neneangan kaitu ka dieu neangan gawe ditolak wae da puguh aing SMP gitu lulus SD ge nepi ka gerbang baheula teh di gerbang teh balik deui we Saman tena pager we nempo batur naik kelas teh aing naik pager buku ge hiji nepi ka riksek eta ge hiji teh didinya teh lain ku tulisan eta angka wungkul urut remi nih heeh lain ngarumus ongkoh aita heeh asa kaingetan ayeuna teh heueuh pan kabeneran ya aing ye hiji deui celah keur aing teh ye kabeneran ayeuna keur rame nyaeta togel heeh sugane aing rek ngadu nasib ngan dewek ngadu nasib teh masang togel eleh wae heeh kabejakeun we aya dukun anu lepus aya paraji anu sakti paranormal anu gagah kabejakeun di Lebak di Tumaritis aya ngaran cepot ayeuna jadi dukun togel sugane aing rek nanyakeun kainya da beja nama anu nanyakeun kainya teh meunang wae heeh wacis eta mah cenah bejana dukun togel teh teuing endilo meureun guruna teh heeh ya pan endilo mah geuning jago judi na film gelin heeh na film sugane aing ye rek nanyakeun ka Mbah Cepot iya tuh rek nanyakeun nomor isukan sabaraha nu bijil heeh di bos adi ya ketenang ya bos aduh ampun ya bos ya aduh bos sorry bosnya ieu boboga adi ngan gewe ieu mabok wae lain mabok bos kamari teh inek teh pan jelas bos inek teh jelas kumaha jelas inek teh 8 genep jeung 3 heeh ayeuna keur dipikiran cenah neangan tangka manalika ke kulitna teh dipotong bos kulitna dipotong dulu ya dikupas tadina tangka manalika teh kate biji bos bijil angka biji langka heeh gitu tah bos lain naonnya bosnya kamari nyelecep teh bos kana ceuli kamari nyelecep naon nyelecep tiis maksudna aya suara bos aya sora kana ceuli meninong toreng bisa naon sora naon sora aki-aki aki-aki merek magic ge cenah lamun sora aki-aki eta karuhun meureun duka karuhun kahanap karuhun kahanap eta mah kaluhur oh sanes beunteun bos ieu tanya kana ceuli teh meuning nyelecep pisan cik sugan aya lah ceban-ceban mah tuh bos lah keur naon ai mane ceban 52 pisan teh karena ceuli nong toreng dah bos 52 kana ceuli nong toreng asli iraha eta teh tadi malam bos basa abdi keur tidur di hanapeun manalika bari aya soraka aduh ini pisan bos siklah sugan aya ceban-cebaneun mah bos rek ditemakeun ieu nah rek masang eta sugane meunang atuh pernah eta kitu mineng bos abdi mah terus terang urusan masang mah tah juara menang tara bos kode mah menang mah tara bos aslina tali mah 2 teh bos yoh naonnya bos kira-kira bos teuing ai mah teu nyaho ke ai maneh mabok wae atuh lain dah bos pan ayeuna teh teu pugu pegangannya aku nggak punya pegangan bos aslina ayeuna ngabegal bos tiiseun pan tiiseun eueuh nu ka dieu kamari aya nu ka dieu bos
Wah, mawa gemolan borok aku dipegat, Bos. Terus maca? Barang dipegat teh, Bos, ditinggal teh dina gemolanana ranginang. Keun bae atuh ranginang ge meureun da ngeunah meureun. Ai keur lapar mah. Ranginangna ranginang atah, Bos. Jaba bobokona boboko buntung. Sok naon araheunana, Bos. 52 jelas, Bos, aslina. 52 teh bakal menang atawa moal ya kudu yakin ya tanyakeun atuh. Bos ngimpina ge naon ciknya akulah sedang tidur teh mimpi di TJ Simet, Bos. Asli Ngimpi di TJ Simet. di TJ Simet. Ke Arisio Simet aya eueuh. Nu sok nejeh mah kuda, Bos. Ngan sigana mangrupakeun Simet. Aslina, Bos. Bos ulah nyengseurekeun tuh, Bos. Lain yang sekikis teh kudu bener abong nu mabok. Mana teh ongkos teh ngimpi di TJ Simet. Yes. Tapi nu sok nejeh kuda itu urusanana naon? Berarti eta teh siona kuda, Bos, teteh. Apaan cek maneh Simet? Pan simetna ngagedean, Bos. Nggak gedean segede kuda. Sagede kuda pan 5 teh lamun di mistik 2 leutik simet. Lain mana nyaho maka jeung 5 di mistik jadi 2. Di mana urusanana? Apa 5 jeung 2 mah, Bos, sebagai pendamping. Pendamping. Naon sih teh panganten wae pendamping. Mata kana ceulit teh nyala pisan, Bos. 5-2 aslina, Bos lah. Mana atuh? Bos, tiudna, Bos, kosong. Naon tiud teh? Duit. Oh dibalikeun jadi duit. Oh, duit. Tong boro maneh da aing ge teh gableng. Hanas ditutur-tutur ku anak aing kacau. Bos, itu aya kebun sampur urang ranyah yeuh lah. Ieu keun lah urusan kebun sampur mah ieu maneh mabok wae atuh kumaha? Teu naon, bebas, Bos. Kunaon bet mabok wae maneh teh atuh teu bisa sapoe mah jag-jag gitu tah. Bos, lamun mabok abdi mah teu ngariweukeun, Bos. Teu ngariweukeun kumaha? Mabok abdi mah neangan supa, Bos. Mabok naon maneh? Apal teu supa? Suung. Suung. Suung naon? Suung bulan we, Bos, anu gurih teh ningan. Heeh. Enak ku Bos dikurilingkeun eta si suung teh kurilingan menang 70 kali, Bos. Lieur tah, Bos. Aslina. Lain di dahar. Entong atuh, Bos, bisi racun. Kurilingan we da. Jadi mabok nanti kukurilingan. Kukurilingan, Aduh, Bos, coba ampun. suung teh pan leutik. 70 kali nguriling piraku teu oyag dunya, Bos tah. Bener. Aslina, Bos. Bos bade itu Naon? cai tiwu. No, mana teh jeung cai tiwu. Citiwu ge, Bos. Eta Ya, mah citiwu mah amis, kadang-kadang matak sehat. Nah, jadi mabok di mana urusanana? teu apaleun si Bos mah berarti. Cai tiwu teh, Bosnya diperes ye kana gelas nya. Omat diperes kana gelas. Teras urang ngolongkong we ka kolong imah. Tuluy. Upami aya bangkong korodok, Terus canak diparud, Bos. di parudauna Si bangkong teh parut parud. tuluy. Hijikeun jeung citiwu. Lieur, Bos, asli. Bos tama. Asli. Bos, Juring si teh. leuwih ti tiner, Bos. Aduh, harkan teh. Alah. Leuwih ti tiner. Leuwih ti tiner. Oh, ada Bos. bangko mah kadang-kadang racun atuh. Nu mawi taneangan racun mah teu kudu riweuh.